Resep gajah moal burung dipisono hati kuring moal benang di bobodo daun hirit saksina nu ngemploh hejo panutan airna di atosan di bareto daun hirit kemana umyan karoni aga indahan ayana di sisi panutan imut basa kuring anteng nyawang waktu mikirin apa hati jadi boncewa ngabibita daun hirit sisi gawin aduh ampun takdir tebenang dibukir berang penting abdi mulai ikhtiar geningan sulaya indra panutan tambela rumah tangga jeung manihan geus teka hitung lilan di bujangan aja perawan nepi ka kasrayana ari jodoh tatapakeun tapi ngan pak pucrut baik ketawa lepas saeutik ieu babari pisan mun deuli na atuh kudu kumaha rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba manehna eueuh elingna tengah batina jeplang ngacengkring ngajujur nitah balik rek balik ka mana urang nangela indung bapak geus keboga rumah tangga jeung manihan geus teka hitung lilan di bujangan aja perawan nepi ka kasrayana ari jodoh tatapakeun tapi ngan pak pucrut baik teu taop lepas sakedik-kedik babari pisan mun deuli na atuh kudu kumaha rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba manehna eueuh elingna tengah batina jeplang geuting ngajujur nitah balik rek balik ka mana airanya indung bapak geus keboga rumah tangga jeung manehna geus teka hitung lilan di bujangan aja perawan nepi ka kasrayana ari
cenah yang sok diajak. Mana Mang Awan? Mang Awan, aya hayu ka dieu. Mana nyeri, nyerinya di teuing nasib diri dipangbekeun henteu beunang ku disabarahan. Aduh lain ku tega teuing indit isu kurunyung subuh abdi tunduk urah buka ketulan batin nyeri sirik sorangan. Aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal beunang di ubaran jam tutumpuran paeh ge teu padasaran mong pengorak kene mong pengbudak can adi kira serahkeun telak tilu sakalian henteu butuh lalaki bajingan gak rasa kumaha aing henteu robah moal eling-eling. Aduh lain ku tega teuing. Kamana ieu Pak Hajat? Teu kabayu Pak Hajat. Aya si Ajak mah? Mana? Lilis ayu atuh ieu. Dangdutan ieu. Sanes pangaosan duet mau. Mana nyeri, nyeri nyeri teuing nasib diri teh dipang nyandungkeun henteu beunang ku disantaran. Aduh lain gunung torogan indit itu kurunyung subuh abdi tunduk aburah muka ketulan batin nyeri cerik sorangan. Aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal beunang di ubaran najan tutumpudan paeh ge teu padasaran mong pengorak kene mong pengkuring ngorak kene pegere serahkeun telak tilu sakalian aya sasana teu butuh lalaki bajingan bajingan kadeh boga rasa kumaha aing henteu robah moal eling-eling. Aduh lain gunung torogan bapana.
duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyun anjak langit maturian tersangka bet bisa bekan gorengi Yuni baleban ngan ukur mata tibelan dateng ku harian asik kuring nu dibikeun dengan geuning langit goreng peting panungtung peting harita anu mawa kabahagiaan kaasih dedekat tresna hese mapalera keunana lila pisan rejang larna nyeri peri salamina panutan geniat tersangka anjeun geus boga gantian peting harita pasak kuring jeung manehna waktu patuker carita mere jangan gijah supaya nopi nuku kaendahan mikeun hasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyun anjak kali maturian tersangka bet bisa begat gorengi Yuni baleban ngan ukur mata tibelan sangat teuing ku harian asik kuring nu dibikeun teu nyana geuning langit goreng peting panungtung peting harita anu mawa kabahagiaan kaasih dedekat tresna hese mapalera keunana lila pisan rejang larna nyeri peri salamina panutan geuningat tersangka anjeun geus boga gantian peting harita pasak kuring jeung manehna waktu patuker carita mere jangan jijah supaya nupi nunggu kaendahan mikeun hasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyun anjak kali maturian tersangka bet bisa begat gorengi Yuni baleban ngan ukur mata tibelan sangat teuing ku harian asik kuring nu dibikeun teu nyana geuning langit goreng peting panungtung peting harita anu mawa kabahagiaan kaasih dedekat tresna hese mapalera keunana lila pisan rejang larna nyeri peri salamina
ngahibur budak sunatan suka bunga susurakan kuda moyeng sigang hijau pari kadari dijaga kuda geus ngarti irama nurutan moyeng ngadalema budaya kota Sumedang sani bangling kuda rengkong paragi arak-arakan nu ngaran kuda Sumedang kuda menang adang-adangan kiraran di payungan sora taropet jeung tentang sindena ngawi ngahalang nu ngiping tinggal-tinggalan tepak kendang jaipongan ngahibur budak sunatan suka bunga susurakan kuda moyeng sigang hijau pari kadari
Sakti Mahesaro Teh Wirinarti Nanggerak disebut lelengohan tapi naga simbitan disebut kesimbitan tapi kuring basari kan sorangan nyesel baju ku sorangan masak salu ku sorangan gening kieu katana pisah ranjang mun nempok kana harta nyampak segala aja tapi nak kekayaan teu bisa pikeun dijadi ukuran bukti dina rumah tangga antara kuring jeung anjeun teu Tuhan teu ancurku orang ketiga leng aduh aduh angkeun sagara obak-obakan pikir geringan jajang sajeroni pisah ranjang leng aduh aduh angkeun sagara obak-obakan aya keenggeun lukeun sajeroni pisah ranjang leng aduh aduh angkeun sagara obak-obakan pikir geringat cacang sajeroni pisah ranjang leng aduh aduh angkeun sagara obak-obakan aya keenggeun lukeun sajeroni pisah ranjang. Masih bersama Gendro Musik. Abdi geuring ngantosan panutan sumpi amun teu suka prak waca satara basengan mun mi cinta pek naon kawi socanan sanesunya barana mun hoyong laksana ora ngalor kacing mandiri nata melang panutan